emak naonnya. Halo mak. Kak Derian menuju di mana? Iya, ke di WC masjid. Oh, di WC. Ari Derian gaduh artos itu. Gimana atunya mak? Gaduh sudah Derian mah. Emang sabaraha mak? 6 juta. Atung ke orang milarian atau Derian? Nyahe katuh. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam mak. Si emak butuhun duit deh. Derian ke mana nih yang nanya Si Boneng kemana ini? Biasanya si Boneng sok bukan luang tanam teh. Hese itu dibutuhkan. Tidak dibutuhkan tanam. Nah ini murang. Nah si Boneng apa begini begitu? Ada pila seperti itu. Saya sebenarnya ya ada bihaja aja masuk teh manuk teh cing atuh aya cangkuri leung atuh euy ih aing mah hayang boga cocokan manuk. Ya? Kenapa? Wah Ustad. Nama? Gimana? Bapak Nasa? Atos di itu tuh Wah Ustad. Tos di WC tuh Wah Ustad. Betul. Mumun, apa tos naon? Beres pan kayak arek mingguan. Oh, mingguan. Heeh. Bon rada ceplek gitu. Banget teu gairah. Janten kieu Wah Ustad biasa si mama itu periogin artos ari Derian teu aya mata asal ada bingung itu Wah Ustad. Atunya ikhtiar da diwajibkeun ikhtiar mah neangan ka tetangga atuh ka saha unyam-unyam butuh naon cenah. Keur naon? Kangen naonnya bayar ka ieu panginten ka gaduheun sametan ka tatanggi panginten sanes ka tatangga. Soalnya teh ka emo peda ayeuna usum emo. Nya si ari usaha mah atos di Derian getos. Geus ka itu ka dieu. Terus ayeuna kumaha? Duka kumahanya eta Pak Ustad pasian solusi atuh mah. Beda solusi kumaha tuh dalam abah boga duit memerenan dibere ku abah babari solusieuna teh Kedah ku atos we atuh motivasi gitu kami Derian Pak me semangat nya ari kahiji nama yan ulah putus asa nya ikhtiar mah terus nuhun ulah nepi ka keun maneh ngedrop kitu teu gairah karunya si emak meureunna nu pangusahakeun kur maneh-manehna meureunna hiji andalan jadi kolot teh. Entah kinten kedah kumaha Derian teh atuh Semangat lah. semangat We pokokna mah tatanyakeun bisa aya nu perlu digawean kur Derian. Pokokna mah nawarkeun jasa we urang ka batur. gitu. Heeh. Ulah ngalekeun nginjem da kudu usaha heula. Kayak yang mayarna Pak Ustad nginjem si mangga aing nginjem kudu Derian mayar. Nya atuh Derian tadi urang ikhtiar heula. Loba di ditu lah aya lah Nya terus semangat. Siap. Iya aduh Pak Ustad. Assalamualaikum. Salam. Karunya budak mah dipikir-pikir teh.
bapana geus eueuh budak hiji-hijina. Indungna butuheun duit. Tapi mudah-mudahan we sing dibabarikeun milikna tata budak teh. Heeh. Si Abah butuh gawe teh nya. Butuh duit itu ya. Cobaan gitu nya. Cobaan mudah-mudahan aya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah. Nuju ngadawan naon Pak itu? Ieu teh Tekasnya. nuju tekad, Oh. ada tekad. Kieu Pak. Manawi aya lowongan dama atau di Bapak ngiring dama? Aduh, bapak ternyata nuju ti isieun ieu teh pada malam teh nama tuh. Naon itu jadi nah, Oh. mah kumaha. Nuhun. Sanes teh hoyongan meriyogikeun. Oh, nuhun. Meriyogikeun ieu teh. Namun aya lama nuju ti isieun mah ya bapak mah. Ya. Oh, mun teu naon manawian ieu mah. Janten teh aya pangintanya. Ai di Nusanes mah aya Oh. di Cobian sarerecangan. Mohon atuh. Hatur nuhun ya Pak. Nya nya. Mangga, assalamualaikum. Can aya milikna kumaha nya teh. Nasib mah butuhun duit na ayeuna dia tuh. Enggak si Derian. Baku si eta mah, ada geus pulang-pulang kitu teh. Naon nya? Kepo dewek. Ampun lah. Nen, gimana? Jangan manung. Jangan manuk. Menang. Heuh. Parah. Maneh kunaon urang-urang tuh urang kudu gitu ditinggal itu. Hulang ini Keur gawe ngahulang. kunaon serius ieu mah kunaon. Carita atuh. Je kepo. Je kieu nen euy. Da curhat we nya. Curhat. Jadi si emak nen euy keur butuhan duit. Terus maneh teh ente keur usaha dengan duit gitu. Usaha ngalamun. Jangan gawe atuh saya teh yang duit mah. Lain teu hayang neangan gawe nen. Bieu ge geus derian teh ngalamar ka dinya. Tolak. Ditolak da ngalamarna ka janda pirang. Sia mah. Ditolak. Nah, da eueuh orderan bita di dinya ngalamar kasih bapak naon teh da. Eta mebel. Heeh. Ye, geus we atuh. Nek senengan gawe mah sugan atuh maneh boga jual-jualeun atuh naon jual heula si teh keur ieu mah keur butuh mah. Jual naonnya euy. Oh heueuh urang teh boga tanah saeutik. Rek jual tanah. Rek ngajual tanah. Tapi Kalem pokoknya mah kurang ngajual tanah mah serahkeun ke urang. tapi Pokoknya mah mana mah duduk santai we urang dike neangan lapasena tanah nu di ditu. heeh. Daguan cek deug nyaho laku we tanah manehnya. Daguan. Bonen. Jaga gerebegannya heueuh.
Mana Kang mana wae? Berarti neangan beres sih. Rek naon tah? Bisnis. Bisnis naon? Urang teh butuh tanah nen jangan dulu urang. Terus Sugan ente boga channel. eta mah cetek atuh. Anda datang ke orang yang benar. Aya channel tanah mah tuh di ditu. Arek ene ditinggalian kayak itu kalau kasih langsung. Ayo tinggal yuk. Buru. Komisina ulah poho. Gampang masalah itu mah ngerti. Gini. Let's go. Nilai itu teh asa gitu. Tuh. Asa kayak itu kemana itu? Jep kenaon? Iya kena cai tapi teh asak-asak gitu. Mau asak atuh eta we seuneuan. Astagfirullahaladzim. Geus lah. Da mau asak-asak bantuan urang yuk. Kemana? Ya ka kebon 66. Buru. Ieu mah da mau asak nang buru. Ayo tuh. Anjir itu jauh-jauh teuing itu di mana lokasina? Mana malu bang emeng nih kan? Jauh bagoy. Tuh jelema mana tuh nu kajualna tuh. Buru. Oh, let's go. Ayo atuh jeep. Tah ada kurang mata ngasih ke dulu. Itu dah naon? Harus dijual. Assalamualaikum. Nen, waalaikumsalam. Kan? Dia. Yo, orang mau ieu. Pasien. Pasien. Oh, tong dieu mah di ditu tuh lah panas di dieu Oh, mah. 6. Mau kumaha ya? Isian teh ieu. Dia. Cari Kang. Tah, orang mau pasien butuhin tanah. Kebenaran, mana rek jual tanah tah? Tah, baturan orang rek meuli tanah. Nen ieu leuna ka jual tanah teh. Oh, Mak, Kang. Doang. Alhamdulillah daman. Mohon abdi. mana? Hah? Mana tanahna rek dijual teh? Oh, siap. Yep. Kadia. Kalian belanja. Dia. Diuk. Tah, jantan. Iya, Kang. Tanah ngate tah. Abdi teh. Hah? Hah? Naon maksud dari mana itu? Ieu rek dijual teh ieu. Nya iya tuh, nen pan urang teh ngajual tanah tah, Kang. Ieu tanah Kang tah. Yo. Ieu teh jelema teh arek meuli tanah teh anu ratusan meter, 7 meter teh. Lain anu sakantong 2 kantong. Siapa teu balai bisnis teh? Kang mau balik Kang? Balik.